Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng channel Majelis Al-Ikhlas 286. Mugia ieu majelis ieu channel sing manfaat kanggo anu ngadamel sareng anu ngadangukeunana sareng nu diajarna. Amin. Ya rabbal alamin. Ulah hilap, like and subscribe. Turutan aja. Orang diajar insyaallah mangaos kitab tajwid Hidayatul Mustafid. Mangga turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab nyaeta kitab Hidayatul Mustafid. Ngawitan. Ngaos kana ieu kitab nyaeta kitab Hidayatul Mustafid. Halna ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Rahmani. Anu mapari nikmat gede ya Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Rahimi. Anu maparin ieu Allah. Nikmat leutik. Di akhirat wungkul. Muqaddimatun. Ari ieu eta hiji muqaddimah. Pertanyaanana. Ma haqiqatut tajwidi? Naon ari hakikatna ilmu tajwid? Lugotan mungguh lugoh. Wa istilahan. Sareng mungguh istilah. Ya, ieu jawabanana. At-tajwidu ari hakikatna ilmu tajwid. Lugotan mungguh lugoh. Eta al-ityanu ngadatangkeun. Bil jayyidi kalawan hade. Wa istilahan. Sareng mungguh istilah. Eta ilmun hiji ilmu. Yuropu anu dikanyahokeun. Bihi kalawan iya ilmu. Naon? Eta ukulli harfin. Merek kasakabe huruf. Hakohu. Kana hakna iya huruf. Nyaeta sifat lazimah. Wa mustahakohu. Sareng kana mustahakna iya huruf. Nyaeta sifat aridoh. Minas sifati. Tina pirang-pirang sifat. Wal mududi. Sareng pirang-pirang hukumat. Wa ghairi dzalika. Sareng salianti itu kabeh. Katar kiki. Seperti ayana bacaan tarqiq. Hartosna ipis. Wa tabkhimi. Sareng seperti ayana bacaan tabkhim. Hartosna kandel. Wa nahwihima. Sareng salianti tarqiq jeung tabkhim. Nah, segitu diajar ngaos kitab Hidayatul Mustafid, kitab di anu ngabahas ilmu tajwid. Ieu kitab dikarang ku Al Imam Al Alamah Syekh Muhammad Mahmud Abirimah.
Ya, ngaran tenarna Abi Rimah. Ya, mugia jantan manfaat ya kitab tiasa dipraktekeun di waktu orang maca Al-Qur'an. Amin ya Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.